Aduh, kemana ya nyaran karyawan ya? Jalan cager apa nyencan ya nya? Aduh, dia sawah urusan aja. Nah ya nya. Ih, tumben ya rehanya. Ayo woi ya Jaya. Assalamualaikum. Kemana ya Jaya? Rehe amat ya tumben ya. Biasanya gaya umatan nih dia ya. Aduh, gering kena gitu ya. Gering. Aduh. Aduh, gering amat ya. Wah. Liu ya Maya. Aduh, iya. Tadi nama kita macul ya. Gering kene ya Jaya. Si Hadi deh, kabar cerita kan ya. Pegawaian jadi gawean kan ya, sawah ngangklung we. Aduh, bingung ya. Di kamari nangin gawe kumaha gitu. Oh jawaban naon. Aduh, itu jelas ditanyanya gini kemarin. Jangan kemana ya nya? Bisa urusan mah yuk. Kumaha kayak bingung ya, nyaran no hayang digawe ya. Sakit itu nek digaji ya, hese amatnya. Coba ke kasih Arif pae. Gede kan main sama don kali hampang. Jadi maju juga tidak punya tidak aku dek. Ini jajal ke kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon mang? Iya. Iya ya aya dahareun heutik mah tah. Oh, jeung meriangnya. Hmm. Oh, gue eta meriang. Anggeus meriangna. Kebeneran amat ya mang. Gua anu perlu nyaran pegawaian ya. Daek ento kira-kira digawe. Ih, kabeneran ya nyaran pagawean halodok ieu. Gawe naon yeuh? Atau ipatani mah moal mungkin lain macul mah. Pegawaian ini bang gitu doang ya petani mah. Paling kuli macul lain. Daek ento. Siap. Iraha mulai digawena. Lah eta mah tanya be ka bos iraha digawena. Ya kula mah geus kawawa ya wake keur geuring. Iraha mulai gawena ya. Aduh, mun bisa mah ya secepetna ya. Sebenarnya mah kudu make ijazah ya ka dia minimal. Asup ka dia teh ka perusahaan macul ieu. Make ijazah minimal SMA ya kudu nama ya. Berhubung ya butuh jasa ya anu digawe. Nek ayeuna ge sabodo ya. Soalna ya tareh panen ya. Ting isukan ya asana ya panen mantang. Siap, Bos. Ayeuna ge. Tapi ieu mah teu boga ijazah. Geus kajen mah teu boga ijazah ge, yang penting digawe bae soalna urang butuh jeung panen ya isukan ieu. Panen mantang ya soalna. Bisa-bisa mantang urang teu bisa panen ya gagal ya. Karyawan kudu digaji ya. Waduh. Ripuh ya urusanna ya. Oke, siap. Oke, hari gitu mah diterima ke urang. Gawena. Tinggal digawe isuk mulai isuk digawe.